Jang kulang wa oh kudu ka mana atuh dewek cu nah kemana wa atuh apruk-aprukan we kieu ujang saha tuturkeuneun uwa dina waktu ayeuna mirari dunungannya wa neangan pidulunganeun teh hararese geuning cu nyakit anu bener-bener jadi dunungan leres wa kedah ka kidul wa teh hayang boga pamimpin anu bener-bener bisa nungtun ka rakyatna rakyatna wa nyaah kadula leutik ta eta sabab katinggal kaayaan marcapada bakal hancur di mana-mana pamimpinna teu adil kaya kulan nya cu sumuhun wa kulan alim ulama geus geyebat geus geyebat ta eta nu beunghar geus kararumad kararuman nu miskin geus cararemed cecaraman ta eta ha miskin geus cecaraman wa ha nya tak kitu cu nu matak iap kitu ka akang ilaing urang ngariung heula lanan di dieu ujang urang mikir-mikir urang mandiri urang usaha oma awasae kulan semar-semar ya widangun Siti bentar Kang Puputra Semar kuncung danar wulung danar gitu cu naon teh ari uwa jo kitu ulah waka suka seri muncan apa jati diri si horeng bacaeun nu matak ucu kade pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang nu matak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna nya ujang kan tenan ulah telepat teh natrat dina ayat-ayat ujang nu matak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah nya cu malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah sumuhun kumaha kulan nah makerek nurun ke Nabi Adam kaluhur bumi sabab seke selerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan tak kuayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran tos aya dina tulisan uwa kulan ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mau ucu sabenerna mah bongan urang kene bongan pola urang kene da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu sumuhun seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucu tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata
tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae disolokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cuk di mana-mana sareukseukana mata mah urang teh geuwat we singgirkeun ujang sabab eta teh ajab engkena ka ituna lamun diantep di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh menet tina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saina neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunul pasir bulisdir eta teh ayat Allah ucu gewat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rakyatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas jalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha tuh da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cul kana kewajiban urang di lemur anu teu mahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh ya cu kari daek ngungkul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh marukana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana oh dietakeun kitu apa jadi anakan teh diternakeun tuh lamun istilah kana satu mah dipacekeun we kitu tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naek nya cu pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamanian jeung sajabana apana harirup sararea heug digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang kari kadaek tah si kedul teh pek-prek nya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mekprekan patung mekprekan arca aya arca teh ngajentul eueuh gawe aya nyatu beuki grepek lain arca nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul muntangul bedegong pangabutuh gede pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek-prek jadi daek nya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ujuk ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuk hiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna tuh
balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu tak kitu jang ucu uwa mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebuk kudu murungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagarupa persoalan anu sakirana mata karugikeun kana diri kaituna ka nagara jeung ka bangsa hartina sabar teh ngeureuyeuh nikre sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangannya ujang kitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok anu buta ke dahar batu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok ulah nepi ka kitu jang eta teh salah harti ka ituna kawas nu weudahareun ka ituna teh jajang cu wa teh apruk-aprukan ieu teh kaleresan dina wengi ieu wa tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nya cu di TPI ieu televisi TPI televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unggal wengi Minggu sareng wengi Sabtu atuh wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono wengi Minggu ku Mantep Sunandar Sunaria dibalik di mana teteh bumina Asep Sunandar teh di Jelekong Gede Harja tos ngali aya di Jelekong saeuna Asep Doma cucung sia amuing ka dieu kitu ka Akang Jeleing ujang muga-muga we ieu TPI teh jaya salalamina nya cu heeh Barung jeung KDI ieu heeh siasta jingga ge miluan cenah jadi ieu peserta KDI diganti ngaranna jadi Rita Pila Rita Tila anak dewek teh Rita Tila teh ngawiat teh kitu ka urang TPI urang Bandung pinoan ati sararea SMS kayaknya alah weh nguping-nguping kasauran sepuh nembe naon yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna da seueur dalang teh Pak Ade Kosasi Pak Dede Amung Pak Cecep Supriyadi eta atuh nono manana Dadan eta Awan Dede Amung sareng Eka Supriyadi seueur dalang teh dalang Apep di Cikampek seueur eta teh wah kader tuh sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan nya engke mah kahareup kana kitu deuleu kitu Pak sabab aya nu ngagarentes ka abdi cing cenah bosen dalang eta wae kitu nya cing cenah gentos engke mah udalang waya kitu halus tak halus
ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sararea dina seni. Sabab urang teh dituntut salaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi. Gila eta Semar ngomongna. Gaul iku kitu teh mah bapak aing. Dina zaman era globalisasi model kieu, zaman teh era dina alam modern ayeuna wayang tetap wayang, tradisi tetap tradisi, tapi kreativitas mah terus tiada hari tanpa inovasi. Oh ya iya, anu ulah dirobah mah Quran. Sabab eta mah dawuhan Allah. Margi ai bener teh kapan aya bener ceuk Allah? Eta mah mutlak, dogmatis, absolut. Mau bisa diganggu gugat deui aya bener ceuk falsafah, aya bener ceuk ilmiah. Sudut pandangna teh aya bener ceuk suara mayoritas. Cuk umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh tuh geuning eta kitu Pak. Daerah atuh dina zaman kieu teu bisa nuturkeun mah apaan urang teh kudu bisa ngigelan kendang. Eta zaman ada zaman malah di kendang dan untuk digelan mah kendang itu ya Pak. Jeung ulah poho di kana seni urang seni tradisi teh ayeuna TPI teh di Jakarta. Kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba dari Jawa Tengah. Apaan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita. Bapak tadi bicara Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan. Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya. Beraneka ragam. Iya, beda provinsi pan beda budayana. Pan eta teh bisa diangkat teh. Nya ke permukaan. Nanti turisnya juljol kan benar. Nanti turisnya akan juljol. Dari situ dari sana berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik? Geuning apa siling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureman bibir. Nah, lipstick eta mah sajurig. Tuh. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan? Maka perindahlah kampung kita ini. Desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini. Lestarikan lagi, jangan sampai memalukan. Turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana, kan dia kapok, tidak akan ke sini lagi. Iya. Tuh, turis itu akan bicara di negaranya. Nah, naonan teh jek turis. Gitu. Bukan ketawa loh. Iya. Seni tradisi ulah poho jang. Akar budaya. Ulah poho kana pupuh mana sidawala. Naon Pak? Reka mana orang tengah dunungan teh Pak? Ayeuna mah urang ngeureuy teh kieu di mana aya nu beunghar buruanana barala, urang sapuan ku urang nu balana. Sapukeun.
di sapuan menambah bala atuh disapukeun buruanana barala atuh urang koren yukut-yukutna pagerna ngaplek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang atuh aya awe nu mere tampanan eueuh ulah maksa ada piraku mereda tak kitu da cirina manusia mah kitu cu daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labu mere kanu daek nyangan kanu poekeun sidik tableg amanah patona urang mah manusia anu ngabogaan hak ari hak manusia teh nyaeta nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamila kadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labu mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganter kanu sieun jang jeung ulah poho cek dewek teh tadi tradisi omat pupuh tah lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh ayat 17 na teh pupuh teh sok apa seling nya kitu saeutik-eutikeun mah da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapak guru teh nya inanti asmarandana baheula mah aduh teng teuing nasib kuring maka manusia teh teng teuing nyiksa teh nepi ka kitu henteu beurang henteu peuting cing naon eta pangkur Mas Kumambang sia nya Mas Kumambang teteh lain Mas Bangbang tah ieu ku dewek ayeuna budak letik bisa ngapung babaku ngapung ti peuting nuliling ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bumbuangan naon bae nu kapaanggi cepot tena biru aduh kinanti 100 keur silaingjang da wala oh kinanti halus teuing tu Japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngadeukeutan ujang aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti asmarandana 100 ring da wala ceuk bapak tadi kinanti nu kitu teh udah kletik bisa ngapung eta oh eta lampah benteur ku orang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok teu nyahoeun di jero aya useupan sinyur toba pucung ya sia teh ujung nyungcung teh pucung jurig nah sia teh kabina-bina teuing padahal yeuy lamun dietakeun deui da ayeuna mah tupa pelajaranna eueuh nopah kanu kitu teh oh da eta tuh da di lemur teh galah sonah bubuyan congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy ning patongong-tongong syukur dikait-kait parepet jengko jajah kean kadempet ojek jejeretean nya ayeuna mah digenti barudak ti ku PS nya jimot anu sok di Paraban teh gini
Oh iya eta we film-film oge aya nama Tinky Winky, Doraemon, Satria Baja Hitam, Power Ranger. Jadi nu apana teh nu kararitu we nya Keras Sakti padahal pan di urang oge aya anoman nya dina eta dina kahakanan geuning dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun geus gambar sepot, lamun di Jawa Tengah gambar bagong, gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heuh eta kahayang gitu kahayang rajeun ditapelkeun aing dina bujur truk we. Eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah. Oh, aing nya mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik. Ari hirup di urang Sunda, loba di paraban ku urang Sunda grepe. Ai kebudaya deungeun ditaplok-taplokkeun supaya nyerep ka bangsa urang. Jadi ciri lain ulah pek wae abeh temong. Oh ieu daerah Sunda, oh ieu daerah Jawa. Kahayang teh kahayang gitu. Meunang ari kahayang. Paling untung di kokol akan aduh ampun tak itu deuleu jang. Wayahna dina waktu ayeuna urang ulun kumaula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran ka maranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang. Da kitu ulun kumaula dewek kaunga tempat teh nyaeta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta bisi kumaranehna engke heuh aya geus ditepikeun onaman aya geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran ngagugu atuh syukur da urang mah kadar nepikeun ngan omat tina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amak keun bae da urusanana daeuh paksaan urang mah ulah teu nepikeun wungkul da eukeurna tah mah nya eta mah kitu kade saulah maksa kade paksaan euy. Kapan aya jalal kamal kohar? Jalal jamal kamal kohar. Keagungan, keindahan, kesempurnaan jeung paksaan. Ya kudu we paksakeun, tak ku sia heula paksakeun pigawe. Ku pribadina sabab naon? Ulah ku dakwah wungkul. Tapi kudu prak jeung amalna leuwih afdol. Ilmu teh lamun diamalkeun. Oh gitu ku sorangan heula ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun. Oh iya nya sabab cek pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal. Oh dina amal dina gawe sagala rupa ge. Oh gitu paksaan dari dinya deuleu nya dola. Ieu dunya teh bakal kiamat. Heeh. Boh kiamat gede, boh kiamat leutik. Aya bejana cenah di Sumatera Utara. Seueur anu korban gempa di Aceh. Sareng gelombang tsunami. Heeh. Karunya dulur-dulur urangnya Pak. Heeh. Nu matak sok salurkeun boga rezeki teh. Ngan kade bisa itu datang ke kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami bisi lain suudon bisi teu ditepikeun kumanehna bisi eta teh naon hartina teh oknum penakalan nya dijieun kasempetan batur manyumbang ieu makalah nyumputkeun eueuh hati nuranian manusia nu model kitu nya hekeun bae lainkeun bae pangnyarekeun karunya da ajabna mah ka urang bakal karasa teh nya itu hayujang urang ini urang ini